Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjirkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngahontal karaharjaan. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Suara Karawang 103,2 FM. Janten abdi teh turunan kasabaraha ti Bagus Jabin teh Pak. Teuing turunan kasabaraha sangkon. Onggoh da teh dibejakeun ku aki maneh teh. Cukup ku nyebutkeun yen urang teh turunan ti Bagus Jabin. Bapak atuh teu tatanya deui, maklum atuh jalu. Sok sieun ka emper-emper kanu keur kumawasa ayeuna kitu tah. Dupi eta nu mawi bapak uninga yen Pak Haji Sabri saturunan sareng urang ti saha Pak? Nya ti aki maneh. Ongkoh deui bapana Pak Haji Sabri teh sobat medokna aki. Dupi Pak Hajina uningangeun kitu Pak. Puguh we da dibejaan ku bapana. Nganya eta teu terus geruh lantaran bisi kadenge ku cak-cak bodas. Mun tepi teh ka gupernemen tangtu bakal aya akibat nu teu hade. Ulah-ulah matak cilaka teu pupugu. Nu ngatageus we tong diganggu gugat deui. Ieu mah diceritakeun soteh supaya kokon gembleng dina nyang hareupan garapeun nyaeta waktu ayeuna. Tina ngingetkeun yen karuhun urang teh lain sabangsa jalma-jalma anu beunang dikuah kieu ku muning bule nu kumawasa ngalindih pusaka titilar karuhun. Sumuhun moal atuh Pak. Abdi oge moal geruh ka sasaha. Aya saena we Pak, abdi di pasihan terang. Margi leres ieu teh ngajadikeun tambih gemblengna hate abdi. Isin temenan upami jiwa abdi meledre paripaos melempem taya kaguam. Sedengkeun upami ngemutkeun hojahna nu janten karuhun urang sakitu motekarna. Tangtos kaceluk kaun-aun kakoncara mancanagara sanaos diiburkeunana ku gupernemen mah disebat ngabarontak pangintennya Pak. Leuwih ti kitu kokon. Disebutna oge ku gupernemen baranal, disebutna oge penjahat cenah. Memang leres baranal Pak. Baranal nu bade ngaraman munding bule. Hush, ulah tarik-tarik teuing ari nyarita teh. Pak Ugin ngahuitan teran sangko nyarita nak rada karepasan. Eta da bari jeung ngahehe sagala atuh. Sabot keur kitu, kretek di bibir aya nu disada. Pantesna teh nu nyurungkeun panto dapur puguh we nu keur cecarita teh cep bae jempling teh beda 3 angkat tincak. Komo Pak Ugin mah beungeutna jol-jol nyiak bae pias. Lantaran pamikirna tangtu aya cucunguk nu keur intip-intipan. Ngan sangkon nu teu bangun reuwas teh. Manehna mah ngagentak ngorejat ngacorelat ka dapur. Panto dibuka tulakna bari setengah dicentok. Adi breh teh leuwih-leuwih reuwas tibatan mireng sargepna musuh. Lantaran nu katempo teh tayalian ti
Nyi Mas Amimah anak parawan Haji Sabri. Ai geuning Nyai sangkon ngajenghok. Sumuhun jadi piwarangku Abah. Nyi Amimah bari ngasongkeun kertas saceuwir serat. Sangkon bari nampanan. Tapi Amimah teu nemalan manehna kalah ka ngacorelat ka tukang sarta kabileungeuhna ku sangkon Nyi Amimah teh kawas-kawas terus nyumput ngadadempes di nu bala. Red kertas teh diilikan. Tetela aya eusina, tulisanana aksara Arab. Gerentes ku manehna diilo dibaca. Sangkon sing iatna Ki Marjan bakal datang. Tek naonnya? Hayangan dibere peureup meureun ieu teh. Sangkon ngagerentos dina jero hatena. Curelat manehna ka jero deui nyampeurkeun bapana. Aya naon kokon? Aya naon? Ieu Pak, ti Pak Haji. Nyi Mimah nu ka dieu teh. Sangkon bari nemongkeun suratna. Duh. Aya wae. Kumaha atuh kokon? Pipetaeun urang ieu teh kon. Teu kumaha Pak. Urang payunan we butuheun ku peureuk buleud panginten. Sangkon bari nyerengeh. Taya riuk-riuk bangun anu sieun. Eta kokon mah apan cenah kudu titih rintih. Meunang nengongkeun hojah, tapi kudu dibongohna. Kudu dedemitan cindekna mah. Etang-etang ngawawar we atuh Pak. Yen urang teh sanes turunan peuyeum sampe. Ulah gagal atuh garapeun lamun kitu mah. Ari Nyi Mimahna ka mana ieu teh? Bieu teh ngulik beut kapipir kanu bala Pak. Rupina teras nyumput. Margi upami teras mulih matang tos baris pasaranog sareng rombongan Juragan Marjan. Kieu we atuh kon ieu. Pe kokon mah ngagoler ka dinya. Pak Ugin bari kop kena daun kawung sebetaneun, keteyep ka lebah pantok, bray dibuka sarta gek manehna diuk palebah lawang ngadekul neuktekan daun kawung. Teu salah. Getruk sadak nu laleumpang di buruan. Mata leuwih-leuwih reuwaseun teh eta sorakna siga nu make sapatu. Ari dideret teh bener Juragan Marjan ngodoprak make tarumpah. Tukangeunana ting kedepruk upas rajak jeung upas bejod. Make pakaian kadinesan saules bulau kolot. Strip 2 warna oranye ting jaleblag dina masing-masing leungeun bajuna. Saged diputis sarta di sepatu jerbi nu handapna rungseb ku paku cerme. Pakarangna kolewangang sarajeng pepentung karet nu teu leupas tina leungeunna. Sedeng ti tukangeunana ngabring si Barane si Demung katut si Beong minangka pangawal pribadina Juragan Marjan. Duta Suara Karawang 103,2 Juragan bade rajeng angkat ka mana gambaran teh? Pak Ugin ngagentak ngabagiakeun nu anyar datang bari curut manehna turun kaburuan. Badana rengkuh semu moyongkod. Petalaku nu dijieun-jieun dari hatena mah atuh istuning sebeleunana mireungeuh Juragan Marjan teh alah batan neuleu nu ngarengkol disusukan. Ngahaja we. Rek ngadatangan Andika, Pak Ugin. Juragan Marjan nyaritana semu-semu sare. Tapi ari roman beungeutna mah maniba ketut haseum alah batan cuka bibit. Kairing Juragan leuh. Asa alajrih kasumpingan ku para menak teh. Sumanga atuh lalengah karasa rumpaheun ka saung rangon sun. Pak Ugin harita rutret ka upas rajak jeung ka upas bejod. Duanana saules pada-pada bararegud matak barirat anak hayam atuh. Teu perlu Pak Ugin. Di dieu we. Juragan Marjan sakilat bari ngarelet ka jero imah. Nu kabeneran pantokna molongo. Sumuhun timalan sun.
bade aya pikrasaeun naon atuh juragan teh pangna keur rumpaheun ka dieu teh. Pak Ugin tetep rengkuh bari hate mah geus mimiti deg-degan sok sieun aya naon-naon nu teu dipikahayang ku didina. Lain kamana ari si Sangkon? Hah? Ugin? Juragan Marjan bari ngareret deui ka jero imah. Sumuhun. Sangkon sun? Nya, si Sangkon. Aya di lebet sun. Kunaon teh tembong keluar? Nganung hate kitu ka kami ha? Juragan Marjan geus mimiti nadana semu-semu morongos. Teu aya panginten gamparan. Manehna teh rada udur sun. Cingan kami neuleuh ulah ngeunah-ngeunah we kawas di tempat bubuyutna wae nanaon teh. Kokon ka dieu kon. Pak Ugin ngageroan Sangkon bari panona mancok ka jero imah. Sampeurkeun ka ditu atuh ku si laing ha. Teh kasopanan geuningan ngadon ngabaribinan. Kamenak ieu mah yeuh. Upas Bejod ngagebes bari morongos ngahaja nemongkeun gos malar ka anggo kunu keur diiring. Kalau kau cacalawakan payunan Pangagung hayang dipendung ilingnya ha? Upas Rajak Mairan puguh saruana duanana oge tukang leletak malar dipersen kuah bekah. Teu euleum-euleum ka Juragan Marjan teh make nyebut-nyebut Pangagung sagala rupa. Puguh we Pak Ugin teh mani teu sedikna ngayek-yek disentak ti ditu ti dieu atuh. Kasima ku porongosna Ki Upas nu galakna leuwih-leuwih ti tuan dekok. Koyompod manehna rek ungah kana golodog bari bujur kokoplokan teu beda ti nu sieun dicewol ku anjing edan atuh. Ngan hadena Sangkon kaburu norojol ti jero imah bari diharudum ku sarung poleng belel. Jerut manehna turun nyampeurkeun bapana. Loh. Ngadeuheus kamenak si laing teh. Ranatna tunutut gitu ha? Pake sarung teh anu sing bener atuh. Upas Rajak nyentak bari ti polotot. Mata anu siga jengkol teh teu sirikna dibijilkeun kabeh. Sumuhun rada udur abdi teh iteh. Sangkon bari geuwat menerkeun sarungna dipake sabiasana. Moal modar dulu. Dasar orang kampung bau lisung degableg cedosia. Upas Bejod Mairan milu ngamek dina nemongkeun gosna teh mung eleh ku Upas Rajak lantaran kumanehna geus bisa dibalitungkeun. Sakali polotot bakal nampak saketip ti Juragan Marjan. Sakali porongos bari jeung ngagaplok pasti bakal nampak satalen. Komo mun bari jeung bukbek mah dibarengan ku porongos polotot sanajan mata nepi ka coplok oge geus tangtu bakal menang hadiah perak hiji sigana mah. Keun bae Upas. Biasana jalma bodoh mah sok kitu. Juragan Marjan ngahuit bari liang irung nama rebeh-rebeh we atuh. Kagugu ku peta polahna Upas Rajak katut Upas Bejod nu sakitu kumrebna ka manehanana. Asanya we manehna teh jadi Pangagung sama sakali manehna teu sadar yen petalakuna ieu dua hamba teh ngan sakadar jijeunan malulu supaya kantong manehanana udulan. Lain Pak Ugin. Sangkon bejana marane geus wani-wani ganggu ka ponggawa kami. Bener henteu? Juragan Marjan nyarita deui ditujukeun ka Pak Ugin katut ka Sangkon. Ampun paralun sun gamparan. Teu wararantun teuing sim abdi teh sun. Pak Ugin malanana bari semu-semu nu ngadeg-deg. Ulah bohong Ugin. Udah bohong deh. Hah?
Beting kamari ieu waktu si Barani ngadatangan ka dieu. Geuning ku Andika kalah ka di pahala deuleu. Sumuhun sanes ngahaya gamparan. Kumargi teu katinggal saha-sahana. Kawubuh anjeunna sareng rencangna nu ngawitan ngaganggu teh. Bohong sia. Bohong. Pogo si laing duana na ari jol dewek ari njap sabrut bena lajang deuleu. Mungkir sia ieu mah. Si Barani namalang ti tukangeun upas rajak. Cicing Barani. Kami nu keur mariksa teh. Lain maneh deuleu, cicing. Juragan Marjan satengah nyentak bari ngalieu ka tukang. Duta Suara Karawang Ogi. 103,2 FM. Eta cenah aya nu make papakean bodas. Saha teh? Hah? Cik. Bejakeun ka kami saha anu make papakean bodas deuleu. Juragan Marjan nyarita deui pananyana ditujukeun ka Pak Ugin. Sumuhun. Timalan sun. Punten batuk sun. Abdi oge luput terang duka sahasana. Maka jeung babatukan sia deuleu sia. Semuhun batuknya ansun ieu mah. Benar sia teh. Ya. Benar Ugin. Hah? Semuhun timalan terlepas sun teterang simkuring teh. Aya deui we jelema teh tah. Teu nyahoan meureun kumaha kedakna si Marjan. Sarua we manehna teh jeung ngahaja-haja neangan kasulitan. Tapi keun bae. Keun bae perkara eta mah teu kudu digugat ka papanjangan. Ngan kieu Pak Ugin. Sumuhun sun. Kumaha sun? Kieu Pak Ugin. Pangna kami ayeuna datang ka dieu teh nyaeta deuk nyokot deui hak kami nu bareto kungsi dirampas ku Adi Andika nyaeta si Simar. Kumaha tah Ugin? Perkawis naon teh asun? Pak Ugin api-api nu balilu padahal manehna geus ngarti deui. Yen Juragan Marjan teh maksudna rek ngagugat tanah milikna nu bareto kungsi dicokot ku Simbar ti Juragan Marjan. Pura-pura bodoh maneh. Piraku make teu harti, hah? Eta tanah sawah katut darat nu geus jadi hak mutlak boga kaula ieu. Tanah nu ku Andika keur dicicingan ku Andika ayeuna. Apaan ieu teh nu kaula lain? Geus jadi hak kaula apaan? Kapan tos dipasrahkeun deui sun gamparan? Tos dipasrahkeun deui ka simkuring apaan? Malih kumplit serat-seratna. Nya. Tapi kami teh harita keur teu sadar leuleuh. Kami teh keur gering. Sedangkeun si Simar adi anjeun keukeuh peuteukeuh maksa mirusa bari jeung ngancam sagala rupa ka kami. Tah kitu Ugin. Nu madak ayeuna ku kami deuk dipinta deui. Ngarti Ugin? Juragan Marjan geus mimiti nyarita na gari hal deui. Duh. Panuhun gambaran. Moal tiasa kasangakeun rupina masun. Kumaha? Sumuhun moal tiasa kasangakeun. Pak Ugin bari ngadeg-deg ret kasangkon nu keur nangtung gigireunana. Kadenge huntuna sangkon ti kekereket atuh harita teh. Kumaha Ugin?
moal mikeun si laing hah moal sun sarua wae si laing teh jeung dihukum hah ngarti lamun si laing moal mikeun si laing pasti dihukuman hah Juragan Marjan nyarita nak bari tutunjuk getihna geus mimiti naik ka luhur moal kasangakeun gamparan kumaha moal tiasa kasangakeun margi eta teh hak milik abdi kadar kapungkur kantos kacepeng ku gamparan bane we nganggo jalan nu teu wajar nu mawi kupun paman dicandak deui oge sangkon ayeuna mah pipilueun emal dalamun seug teu inget kana papatahna Haji Sabri sanajan bener harita aya upas rajak jeung upas bejod moal dihiding ieu tangtu Juragan Marjan teh bakal dilabraknya nya pipilueun si laing sangkon donolo ieu saha Juragan Marjan deuleu nu berpengaruh di ieu tempat deuleu sia hah deuleu maneh sangkon kadang-kadang cacing saus ya maneh geus puguh deuleu bapa si laing teh boga hutang ka kami teu bisa mayar nya dibayar ku tanah jeung ku sawah hah ngarti si laing sangkon ngarti tuh ulah di tenenina tuur atau otak teh gunakeun nu bener deuleu sia apan bapak sering dia boga hutang deuleu dibayar ku tanah jeung ku sawah Juragan Marjan morongos panonna maniti burial buncelik bari dua leungeunna teu eureun-eureun babeki satu sumuhun namung teu saimbang sareng seueurna sametan Juragan asa teu kahartos upami kedah dibayar ku tanah sareng ku sawah mah sangko nekad maduan perkara kumaha engke kudu rintih-rintih kumaha puguh sasatna geus disedekeun kana pojok nu hese neangan jalan pikeun pilumpateun kumaha teu saimbang Duta Suara Karawang teu saimbang kumaha deuleu antara hutang bapak si laing jeung nu kukuring di jabal peraturan tuan derwader deuleu eta teh peraturan tuan derwader lain kahayang kami mun kitu mah sarua we si laing teh jeung nu teu percaya ka gubernemen deuleu opas kumaha Juragan kumaha hukumanana jelema nu kieu euy heh Juragan Marjan saterusna nyarita ka upas rajak bari manehanana malika tukang ieu mah dijagrageun ka rat 12 atuh upas rajak namalang kerenak keratu nya dihukum jauh dibuang tinggi ieu mah yo upas bejod pipilueun buka suara kadenge sia sangkon deuleu eta kadenge ku ilaing deuleu ku jeber teh deuleu sia ku ceuli maneh kadenge ku maneh sangkon dihukum berat si laing lamun wani-wani ngabangkang kana putusan gubernemen tapi gitu deui kami mah moal kapapanjangan asal kariekeun we surat-surat tanah jeung sawah pasrahkeun deui ka kami moal kasangakeun Juragan pasti maneh matang tuh si laing mah moal mikeun lantaran jeung si laing mah kami teh taya urusan tapi jeung bapak si laing jeung si Ugin si kurang ajar hayo pasrahkeun Ugin lamun maneh teu hayang diberok deuleu sia Juragan Marjan bari ngereret ka Pak Ugin puguh we pikeun Pak Ugin mah lain deui ngarasa bingungna
Dibikeun kumaha teu dibikeun kumaha keneh atuh. Tapi ari hate mah geus merean yen rek dibikeun we lantaran lamun teu dipasrahkeun dipaksa mah teu burung. Ulah-ulah badan deui bakal dikakaya. Mangka-mangka Juragan Marjan teh kapan bari jeung dibarengan ku upas-upas sagala. Ngan ieu manehna teh ras kanu jadi anak puguh sangkon mah sakitu keukeuh moal mikeunna. Hayo Ugin. Rek dipasrahkeun apa moal lele. Mending dipanyara maneh teh ha? Juragan Marjan nyesedek dibarengan ku ancamanana. Sumuhun bade gambaran. Antuk nama Pak Ugin teh geus teu bisa naon-naon deui ongkoh pamikirna. Banda mah bisa ditayangan deui tapi lamun badan cilaka atawa tanpa daksa komo mun nepi ka tiwasna mah kapan saha nu bakal ngarasakeun mamalana. Pak, ulah Pak, hak milik urang tanah sareng sabah teh Pak. Sangkon ngahulag ka Pak Ugin. Tapi Pak Ugin ngan ukur ngareret-reret nu geus mimiti beueus ku Cipanon sarta teu antaparah deui kalacat bae manehna unggah kana golodog nu maksudna rek nyokot balangko segel tanah katu sawahna. Ulah dipasikeun Bapak. Ulah Pak, pamiti asma Pak. Sangkon bari ngacrelet maksudna mah rek ngahalangan kana maksud bapakna. Tapi upas rajak jeung upas bejot bari dibantu ku si Barani jeung si Demung katut si Beong ngakentak maruru ka Sangkon keruk pada ngareyang sarta teu antaparah deui bletuk-bletuk bae genir karet teh ngahancak kana sirahna Sangkon. Disusul ku tonyokan si Barani kana cukang irungna Sangkon. Hambek Redi Pino ku si Demung ngahancak kana palipisan. Jero carehamna ditimbah ku si Beong nu akhirna mah bek Sangkon teh kalah ka numuk pada nimpuh geus puguh tajong bobokong atawa panejeh kana ida burung mah. Atuh dampal-dampal leungeun lain deui ting celebetna kana pipi. Nu ngaran-ngaran nu direjengan atuh. Sangkon teh teu dibere dangka pikeun ngalawan. Nu akhirna pisan mah manehna teh ngalunguruk di buruan teu beda tika pas kaibunan. Bari saluar awakna boborot leuwih-leuwih si Barani aya kasempetan pikeun mulangkeun ka nyeri. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Geus lila ting jaran tengna di rohangan tukang. Ti bedug Isa ngejempe hanapeun tangkal pacar. Oge kudu teu nyahoeun mah disangkana teh ngan saurang. Lantaran nu temong teh nganu papakeanana sing sarba bodas wungkul ngabelegedeg samar-samar dina beleg-begna poekna peuting. Tapi sanyatana mah aya deui baturna nyaeta nu papakeanana melesing sarwa hideung. Dina lebah dadana nyeplok aya gambar walwis bodas keur ngalayang. Nu tayalian maranehanana teh nyaeta Haji Sabri jeung Sangkon harita geus saged pikeun ngalakukeun naon-naon nu geus diajam dina masing-masing hatena. Reket. Panto dapur sada aya anu mukakeun. Haji Sabri katut Sangkon tinglalieuk breh ka tempo aya sirah awewe nolol ti jero. Rek naon cenah budak teh. Cing sampeurkeun kon bisi aya kaperluanana. Haji Sabri ngaharewos ka Sangkon. Curelat. Mendingan sakolepatna keur Sangkon geus manco hareupeun panto dapur. Puguh pikeun nu nolol mah lain deui matak ngagebegna puguh. Teu kanyahoan ti tadina ujug-ujug geus aya di hareupeunana. Ih. Bet ngareuwas geuning Kang. Nu keur nolol teh ngarempod nu tayalian ti Nyi Ami mah anakna Haji Sabri. Bet borangan geuningan sapertos nu teu digebrag ku Nini Paraji. Sangkon ngageuh-geuhkeun bari ngahehe. Atuh da teu katingal ti dituna atuh Kang. Teu can marios ieu teh. Nyi Ami mah nanyakeun. Teu acan teu aya keperugian ieu teh.
Sangkon males nanya. Nya kaprogian naon Kang Kokon? Eta bade naon atuh Nyi Mimah teh? Talal tolol keluar segala rupi. Atuh hoyong terang we atuh geuning teu acan arangkat, manawi tos arangkat Kang. Kayak sakedap deui kalebet we atuh anggur mah. Tos wengi kapan ieu teh? Nyi Ami mah teu nyarita deui, lep bae manehna ka jero bari nutupkeun panto. Kulutrak sada panto ditulakan, geus kitu mah corelat sangkon nyamperkeun deui Haji Sabri. Aya naon cenah kon? Teu aya naon, Pak? Nya eta si Mimah. Teu aya kaperugianana geuningan mung sejan lempo bae panginten. Geus meujeunna bismillah kon. Simpe meureun moal aya nu nangenan ayeuna mah. Haji Sabri ngajakan init. Cekap mangatu Pak. Hayu kon urang init. Sanggeus masing-masing ngucapkeun asmana pangeran. Juringkang duanana arinit mapai jalan lemur bari teu oleh rarat-reret sieuneun aya anu nganyahwankeun. Saenyana sangkon mah teu hariwang bakal aya anu nangenan puguh papakeanana sing sarwa hideung saru jeung beleg-belegna peuting keur meujeunna poek bulan. Tapi Haji Sabri nu tangtu bakal katempoeun teh lantaran papakeanana sing sarwa bodas. Katemongna dinu poek teh ngabeleg-beg teu beda ti hantu kuburan. Matak sieun nu borangan mireungeuhna teh piraku we atuh teu matak ting puringkak bulu punu. Kabeneran pangeus lemur teh geus simpe nakeranan. Ngaran-ngaran di kampung bari masing-masing hatena keur meujeunna dipuuk ku katunggaraan jeung katugenahan. Ari poek teh terus bae ngajempe maneh bari ngadadago salat Isya berora ahaya ngobrol atawa anjang-anjangan ka tetangga. Atuh jalma-jalma nu rada beunta beuki komo ngadempesna teh lantaran ngarasa paur bisi aya semah nu teu dipikaresep nu datangna ngan saukur barang penta bari papaksa. Maksudna mah tadi teh rek ka tempat pamainan. Nu diadegkeun ku Juragan Marjan. Peuting ieu rek dicoba-coba diganggu lantaran keukeuh hate teh asa-asa ngarasa boga dosa ka pangeran. Dumeh boga lemur dipake tempat maksiat. Atuh kadua perkara nama nyaeta deuk mitemeyan naon-naon nu geus disawalakeun teh ya. Komo pikeun sangkon mah puguh geus ngagedur rasa kaceceubna dumeh cikeneh manehna disiksa beak karep ku usung esangna Juragan Marjan. Nu matak barang diajakan teh ku Haji Sabri jol-jol haripeut naker nyanggupanana teh. Memeh ka tempat pamainan breh mangih imah tilu ngariung. Jelas kabireungeuh dina deukeut golodog imah nu pangsisina aya jelema ngariung tiluan keur cari ngogo. Oge sidik kadenget di jero imah aya nu keur ceurik ngabangingik. Tapi nya kitu ceurikna teh bangun nu ditahan supaya henteu leupas kaluar. Di sagigireun eta kadenget deui nu bangun nu keur padu. Kacida untungna sanajan bener Haji Sabri teh pabakeanan sing sarba bodas tapi kabeneranana teh leumpangna aya di katuhueun sangkon. Sedeng ari nu keur tinglariung aya di kencaeun jalan. Jadi sama sakali digigna teh teu katempoeun lantaran kahalangan ku sangkon nu ngabelegedeg hideung saru jeung beleg-belegna peuting. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda
Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.